Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsofi basyariyatika an kuli wasbin munakidin. Ukhruj kudu kaluar anjeun birriyadati kuriyadh wal mujahadati sareng mujahadah merangan nafsu. Min ausofi basyariyatika tina pirang-pirang sifat kemanusiaan anjeun. Al-madmumati anu dicacad. Sawaun akur kanat bukti naon tilkal ausofu itu pirang-pirang sifat. Dhohirotan eta anu dhohir. Wahia sareng ari dhohiroh. Al-qaimatu eta sifat anu tumetep bil jawarihi dina pirang-pirang anggota badan. Kagibatin sapertikeun gibah ngupat. Wa namimatin sareng namimah ngarudomba. Wa qotlin sareng maehan. Wa salbin sareng ngarampas. Au batinatan atawa eta anu samar. Wahia sareng ari batina al-qaimatu eta sifat anu tumetep bil qalbi dina hate. Kakibrin sapertikeun takabur wa ujbin sareng ujub. Wariain sareng ria wa sum'atin sareng sum'ah. Sum'ah hayang kakuping. Wa hikdin sareng ngunek-ngunek wa hasadin sareng hasud. Wa hubijahin sareng resep kapangkatan. Wa malin sareng resep harta. Ila goiri darika dugi kalianti itu kiber ujub ria sareng nusanesna. Wala makanat sareng samang-samang sabukti. Naon ausoful basyariyatu pirang-pirang sifat kemanusiaan. Syamilatan eta anu ngurung lil ausofil mahmudati kana pirang-pirang sifat anu dipuji kataati sapertikeun taat wal imani sareng iman. Wahia sareng ari ausof wahia bari ari ausof teh ghairu muradatin eta anu teu dimaksud. Abdala tah ngagentoskeun atanapi tah nyieun badal musannif min hatina ausof qalahu kana dawuhan musannif lapad an kuli wasbin. An kuli wasbin tina sadaya sifat. Munakidin anu malawanan. Li ubudiyatika kana pirang-pirang li ubudiyatika kana sifat kahambaan anjeun. Litakuna supaya yen bukti anjeun linidail haqi kana pangundang Allah mujiban eta anu ngajawab. Li anaka karena saestuna anjeun idza kharajta eta di mana keluar anjeun. Antil kal ausaf fil madmumati tina itu pirang-pirang sifat anu dicacad. Itasopta tah narima kasifatan anjeun bimahasini sifati ku pirang-pirang sifat anu alus. Katawadu'i sapertikeun tawadu lillahi karana Allah wal khusu'i sareng khusu baina yadaihi di antara paeuneun Allah. Wa ta'zimi sareng ngagungkeun li amri kana parentah Allah. Wal hifdzi sareng ngaraksa li hududihi kana pirang-pirang hukum Allah. Wal khaufi sareng sieun minhu ti Allah. Wal ikhlasi sareng ikhlas fi ubudiyatika dina kumaula ka Allah. Pahina idin tah dina nalikana ittasofta yunadi
ngagero Allah kaka anjeun. Nidaan maknawian kalawan panggero nu bangsa maknawi. Bismil abdi ku jenengan abdi. Payaqulu tuluy ngadawu Allah laka ka anjeun ya abdi he hamba kaula. Patujibu tuluy ngajawab anjeun huka Allah. Biqaulika ku caritaan anjeun. Labbaik. Lapad labbaik. Labbaik nyubadanan abdi kana panggero Gusti. Ya Robbi he pangeran abdi watakunu sareng bukti anjeun sodikon eta anu bener fi ijabatika dina ngajawabna anjeun. Lipak disipati karana eueuhna pirang-pirang sifat min kati anjeun. Alati anu tunafi anu nganapikeun anu ngeuweuhkeun lati al ubudiyata kana sifat kahambaan. Watak di sareng nuduhkeun lati ar-rububiyata kana sifat kapangeranan. Watakunu sareng bukti anjeun aidon deui min hadratihi ti hadroh Allah qoriban eta anu caket. Patuh padu maka diraksa anjeun minal auzari tina pirang-pirang dosa. Watataya saro sareng yen narima gampang laka pikeun anjeun naon alamalu pirang-pirang amal. Watataladzadu sareng enak-enakan anjeun biha ku amal. Wal parku sareng ari bedana bainal mahfud di antaran mahfud wal maksumi sareng maksum anal maksuma eta saestuna jalmi anu diraksa. Layulimu eta teu ngalakonan maksum bidan bin kana hiji dosa albatata sama sakali. Wal mahfudho sareng saestuna jalma anu diraksa. Qad tahsulu eta terkadang hasil lahu pikeun mahfud naon zalatun disoredat lampah. Walakin layakunu sadang tatapina henteu bukti minhu ti mahfud naon isrorun ngalanggengkeun. Baliyatu balik tatobat mahfud min qaribin dina zaman nu deukeut. Walam sareng kanyohokeun ku anjeun anna takholia kana saestuna ngosongkeun aniradha ili tina pirang-pirang sifat nu goreng. Watahalia sareng saestuna mapaesan bil fadhaili ku pirang-pirang kaunggulan. Wa eta ari tahali wa tapi kan marjena kana dua tahali. Hakikatu suluki eta hakikatna suluk leumpang indahum munggu supiah. Walayatimu sareng teu sampurna naon zalika itu hakikatu suluk ila liman kecuali pikeun jalmi wafaqo anu parin taufik hu ka man insyaallah Gusti Allah lima rifati nafsi kana nganyahokeun nafsuna man. Wama rukibat sareng henteu dirapihkeun nafsu alaihi ka man min madami sifati tina pirang-pirang sifat anu cacat anu dicacad. Li anaman kana saestuna jalmi arafa nu nyaho man dalika kana mazam min hatina nafsu la yazalu eta teureun-eureun man mutahiman eta anu goreng sangka atanapi nu nyuriga lah kana nafsu musian halna nu gorengkeun donnahu kana sangka anak man biha kana nafsu ahidan tur anu nyokot hidrahu kana pangriksana man min hatina nafsu. Wa ila sareng lamun teu arafa waqa'atah tiba man fima dina perkara yusitu anu ngabendukeun emak maulahu ka pangeranna man min haitsu la yasuru tina sakira henteu nyaho itu man. Walida sareng tina kulantar waqa'a qala nyarios musannif
aslu kulli ma'siyatin wallahu alam.